Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi arieu eta bab izzatun nafsi hartosna mulyana diri. Hiya ari tu izzatun nafsi sifatun eta mangrupakeun hiji sifat. Biha ku ieu sifat yaj'alu jadi. Sa yaj'alu ngajadikeun sal insanu insan nafsahu kana dirina itu insan fi manazili rif'ati dina pirang-pirang tempat anu luhur wal ihtirami jeung pirang-pirang tempat anu mulia. Wa sababu jeung ari sababna itu izzatun nafsi ma'rifatul insani eta ma'rifatna insan nganyahokeunna insan qadra nafsi kana kamampuanna itu insan. Wa thamratuha jeung ari thamrohna itu izzatun nafsi at-tajamulu eta gawe alus. Wasobru jeung sobar ala makarihid dahri kana waktu-waktu anu dipikahewa. Wa tarku idharil ihtiyaji jeung ninggalkeun kana ngadohirkeun kana mika butuh jeung henteu ngadohirkeun kana mika butuh. Wa ta'dhimun nasi jeung ngagungkeunna jalma-jalma lahu ka itu insan. Wa isanullahi jeung gawe saena Gusti Allah damel saena Gusti Allah ilahi ka itu insan. Qala parantos ngadawuh sa'allahu Gusti Allah ta'ala bari malu Gusti Allah walillahi ngadawuhan walillahi jeung eta tetep kagungan Allah al izzatu ari kamuliaan wali rasulihi jeung pikeun rasulna Gusti Allah walil mukminina jeung pirang-pirang jalma mukmin. Qala parantos waqala sareng parantos ngadawuh saan nabiu kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam rahimah kana dawuhan rahimah mu geus ngarahmat parantos ngarahmat sallallahu Gusti Allah imro'an ka hiji jalma arafa anu nganyahokeun ieu imro si jalma qadra nafsi kana kamampuan itu si imro'an jalma